sorry ass DJ. Mana tanggal bernuk dak itu tuh doang nama tuh ya, iya tanggal bernuk mah ya anak itu yang juga mulai nanti gula mesti diberi batas akaing harak kata tanah buka kolot buka kakaing harak kata tanah kolot iya baru mau ngomong ya woi, makan lah iya. Iya. Tempat. Lamun sedikit ya iya. Oh cirian nambah harak baik kita kakaeng nupang kolotna. Sugar miskin mah ya kakaeng ngarti atuh. Ja poe geus dibere batas lah. Tadi tulung jalur mah belah dieu aing belah ditu. Kira poe matana hayang menang sorangan bae. Balik beng jeburit lah. Maroko ngenah ikor ya. Neng nang kebon neng ya. Nek di ieu ku aing kebon ya. Bagi dua jeung adi aing kebon. Di batasan ya, geus padahal geus dibagi tanah jeung kolot aing ngang lega ieu kan ya kebon. Lain jangan geus diajiran nih ku adi aing doang na ieu. Kebon ya. Duh, moal enak ya. Lega ka manehna ya kebon ya sakieu mah ya. Indahkeun deui ku aing mah ya. Bangsat doang alu jaga kolot ieu nya. Bangsa aing mah. Bangsat doang si Adong. Geus dibagikeun ku kolot tadi geser-geser bae. Saha kitu pangkolotna bangsa aing. Waduh, naon aing. Tuh yang di dia ya. Oh, tadi dong apa? Di batas nih. Main aja. Pon kamari ku aing geus pitang tadi kade. Kebon tapi kalapan aja arasak bae ti kamari ge ya. Ku ari arasak jual apa dijual ya, pae meuli matra. Parang saing mah batas ku aing di kamari mah ya. Kunaon aya di belah dinya ya kain. Masya Allah, atuh iya lah, begitu, mana penuh eta pindahkan ding. Mal endah iya, pindahkan dia baik kuai. Mungkin carana ngajak haliu ya dulur nu kolot ya. Ke rumah saya sekali, dasar jelema tegarableg. Ampun neng, mis jelas sih mah akaing nu mindahkeun batas. Atunya ge pangkolot. Nah, kapan babagi tanah warisan ti kolot nomor kudu adil eta. Mindah-mindah piheuletan bae kehewaeun. Geura ku nek diintip ku aing pokona mah. Doangna ku aing diem mah ditungguan. Hadek ku aing doangna putih salak. Aduh, nani. Ieu cucuk salak. Masyaallah atuh sedek kieu lah he. Mun kana irung asup. Ya itu si bolon tuh gerak poin. Bener bae akaing. Oh, bener jelas akaing eta dah. Manganing babejana panu pas ya masih bikin piheuletan mah ujung dulur ujung bacur. Gerak poin. Si Adung ya. Udah keneh ngalunjak kanu kolot ya aing mah. Terus bagian kolot digeser-geser bae. Lain ya kae emang akeh nu milah-milahkeun. Akeh ge nyaho ku abah geus di batasan tuh bernukna lurus ti ditu nyampe ka ditu lah. Akeh belah dia. Mana ya bernuk mana? Atuh itu nu geus jadi. Maksud dia naon nih hayang naon dia jeung aing. Aing maksud dia hayang kumaha ieu? Atuh kan ieu geus dibagi adil pan ku kolot baheula. Atuh heueuh. Batasna itu nu jadi bernuk. Dia budak keneh ulah sok ngalawan kana kolot dia ya. Atuh masalah budak, urang mah ngabela adil nu separo. Ieu kita ragina hararese jeung hese be paraseng. Ngaroko mangol poe sabungkus-sabungkus. Pulsa dieusian bae. Tapi giliran ditagih ku aing. Hese jeung hese.
pengen karena si Adong ya. Nagih hutang. Kenapa dia? Kumaha. Nana kumaha. Dia di mana? Mending anterin yuk. Ke mana? Ke si Adong. Ke bagian mall bi aing. Beh, komisi aya tinggal. Siapa ya komisi main mana? Atuh gimana ya? Atuh geus. Awas kowe ya. Bisa lagi masalah lagi selesai gini. Waduh. Tadi lagi waduh. Tanah tidak. Selesaikan heula ya naon ieu. Naon dia? Pokoknya main mah. Ulah. Aku aing kumaha. Sabar. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lain ya. Emang guna nih masalahnya gitu. Terus itu tuh. Kela. Aduh. Kela sabar. Siap. Biar apa ku aing. Cacat mau tadi cacat ku aing. Mending samperkeun bae kakak dek ku areo. Ya orang selesai ke masalah ngobrol. Iyalah, tenang veteran, tahan emosi. Pokoknya main mah. Ulah pakai fisik ulah. Oh, siap. Pakai Pokoknya mah tah ka dieu besi Adong pokoknya mah. Geus. Geus tah ka dieu kuat tah ka dieu. Aing marah aing pokona mah gerak ku aing aturan. Naon? Salah tenang heula, kela. Engke heula ke. Tenang. Wah, ini galak kumaha dia tah perasa yang make. Oke, maksudnya damai ke masalah naon. Tenang. Maksudnya heula ulah main emosi ke heula ke. Tenang. Heula ke maksudnya cara dingin deh, cara dingin. Jadi bulan membara kalian duit nilai itu hebat seribuan para pajak dari malini mengincar menilai gampang ganti. Kayak naon. Geus kibae ke Mang Gos. Geus lah nya Gos. Kibae. Iya, jeung ieu ilu jeung aing ka ditu. Hayo. Mana ya? Hayo beh. Bereskeun di ditu lah di dieu. Ieu mah di mah baeng ke. Di ditu urang nyer Pak RT jeung saksi. Ayo kumaha dia bae. Pokona mah mah beres. Geus kibae. Geus urang ayo jeung urang hayo. Ayo. Biar. Bae bawa kakain kan ustad ongkos tungguan betul tadi ngarep konversi 10 batang. Waalaikumsalam. Tadi kain. Selamat. Kupoharai kakainnya. Geus kibae geus galeng. Geus rek beh. Dia kela kakak kadinya tah. Kela. Kumaha kitu. Geus ieu cicing heula nya. Urang ka ditu lah nangka. Assalamualaikum. Sagar. Alhamdulillah sagar. Ya, ini jangan rancangan. Ayo aja kayak. Ayo. Gede. Itu dong. Pang anak kotok. Kuratak cerdat. Sagar. Foto deh. Cari. Ceng, nyarak cai, Ceng. Anang gitu kami ya kade sanarin karaget urang nih. Pan kieu ya tah ceritana. Urang teh keur sore rek nagih ceritana. Pas kebenaran ieu da jalan manggih budak kira ribut. Tah urang didamaikeun. Akhirna urang pagulung-gulungnya ngadamaikeun ge. Cik urang geus kieu bae daripada teu bisa damai jeung ku aing. Ilu jeung aing kan ustad. Lah kitu atawa. Ya masalah naon gitu ya. Hah? Iya tanah nu Cibibin teh ya. Pan batasna bernuk maca jarigenya. Eta lah digeserkeun ku akap pogo kabelah barang. Emang bener gitu kadang eta tanah eta batasna dipindah-pindah gitu. Tuh bener, Ustad gitu, jauh orang mah pangkolot nih ya. Yang lega gitu maksud orang mah. Kuasa panu kolot mah di mana ge, tanah mah.
hampur bae kadang atuh teh anda tak kadang ya. Soalnya kurang eta nyaksian ke waktu babagina eta kolotna kadang jeung ieu jeung ade kadang eta. Anu batasna mah eta pan dina deket kacapi teh tanggal kacapi eta, batasnya eta. Oh, mau nata Pak Ustad gitu. Tadi nama kula mah yang panglagana gitunya. Pangkolotna ya tuh. Jadi nu kolot masuk di mana ge panglagana baik itu tengah tanah gitu. Maksud kula mah gitu eta Ustad. Teh nah bae tuh tak kadang. Eta mah geus pada sepakat sakitu ewang itunya. Nya ge anu kolot kudu pangloban eta mah geus cakolot kudu sakitu ewang bae eta tuh kumaha horeng tan tarimakeun bae. Kumu teh endah kadang eta nu kitu eta. Tah dengekeun matai ku dia Kak. Teh endah cik Ustad ge. Teh endah mah kadang geus kadang mun minta hampura bae ka Adung eta mah batas anu ku kadang pindahkeun eta mah kaurutna deui nya wayana. Jadi eta mah ulah tamun 1 meter sajengkal kadang eta engke jagana urang di akhirat. Dikongkorongkeun ka urang, jadi sieun urang sim kuari geura kadang ya hampura bae nya ka Adung sanajan pangkolotna ge kanu budak teh mah salah mah. Sieun urang, komo geus bisa lewat ka 3 poe mah urang, geus dicapin ke urang. Geus nya sih hampura. Nuhun. Kita belum aingnya dong. Oh, diampura pabrik. Jadi supaya ieu isi tanah urang adil dibagi. Orang mah aing mah. Ayo maksud dia naon?